Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagaro spesial di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng aki di acara nu maneuh nyata dongeng sunati kandaga kidagaro spesial YouTube. Gareuh deui pamirsa ngadongeng deui lalakon Jagariksa Kawon. Nu ayeuna nincak bagian anu ka 8 bangintanya pemirsa. Kumaha terasani lalakon orang Bandungan sasarangan sakedap deui. Satacan aki medar dongeng mangga kangge nu nembean manco nembean ngadangukeun ulah asa-asanya di subscribe wae. Ditoel palebat tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin teraskeun hanca dongeng. Atur nuhun gasadayanan pun subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya boh ke grup WA, Instagram, Telegram, Facebook, X sareng sajabina deui. Atur nuhun. Mugi-mugi sadayana tetep aya dina lindungan Allah Ta'ala, dipaparinan kesehatan, boh lahirna, boh batina. Dijawarkeun manahna, diambilkeun rezekina, dilancarkeun sagala rupi urusanana, oge ditebihkeun tina balaina. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi wae ieu dongeng teh tiasa janten panglipur kalbu, pangmeberah kana manah, pangrepeh kana hate. Oge sasieun sabeunjeureun pamirsa, mugi-mugi tiasa aya hikmah nu dicanak ku urang kangge pienteungeun hirup kumuh di alam dunya. Urang ngamparkeun deui sama kawitanana parsamakna saur bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Di tengah imah Ardi, sidik keur nyidik-nyidik surat ti Aida. Sagedeung dideketkeun, sagedeung dijauhkeun. Tapi tulisan teh tetep katampona bureng, hurufna ting gareblek awor pada baturna. Sidik gigisik panonna, tuluy dicurengkeun bakat ku hayang bisa maca surat ti pamajikanana. Tapi weleh eta surat henteu bisa kailo. Keur kitu song aya hiji leungeun leutik, leungeun lemut. Ngasongkeun kacamata sidik nu rusak teh, tapi ayeuna mah kacana geus diganti ku nu anyar. Cuk, saha nu meser ieu Bapak Paul? Sidik tumanya ka Paul incuna. Anu bieu ngasongkeun kacamata. Hanes ieu kenging meser Paul. Walon Paul bari imut. Gimana Paul kenging acisna? Kan papa masihan acis kangge meser sapatu teh. Sapatu Paul masih tiasa diangge 2 sasih kapayun bae mah tah ku Paul acisna dianggo kangge ngaleresan kacapanon aki. Apan aki palai mau serat tini nih sanes. Ngadenge caritaan incuna sidik imut beri ngusap sirah Paul. Paul mah terus ngaleos ka pawon rek nginum citis. Rap kacamata teh dipake. Tuluy sidik maca surat ti Aida. Patepi sareng akang nyai ngaraos aya di hiji tempat anu hara-haraeun. Oge tilem dina poek anu mongkleng kacida. Teu aya nada nu endah deui sareng teu aya anu ngahibur nyai. Dugi dina kulem nyai ge, nyai miharep akang nyampak digigireun. Tapi kadinya sidik ngarenjag reuas sabab ngadenge Paul jejerewetan ceurik bari digebugan ku Nur Aeni nu jadi indungna. Diajar ngabohongnya, rek diajar nipu kakolot hah? Digebug ku mamih supaya maneh teh teu wani di ngabohong. Kadenge sora Nur Aeni ngagantawang nyarekan Paul, sidik cengkat tina diukna tuluy nyampurkeun ka dapur. Aya naon Nur?
Tanya sidik kaminantuna. Bapak mau lah milih campur. Paul ogo ku sabab bapak. Aya nantos wani ngabohong bari nipu. Paul, epkeun artos kangge sapatu pikeun kacamata bapak. Engke parabot imah ieu ge seep sigana mah kangge keperluan bapak. Cek Nuraini pas semona bakat ut haseum bari tuluy narik Paul ka kamarna. Aki tulung ki tulung ki. Kadenge suara Paul anu minta tulung ka akina bari ceurik balilihan. Suarana awor jeung tinggi lebredna dampal dengan Nuraini kana bujur jeung pingping Paul. Sidik ukur bisa ngahalas dirina teu wasa nulungan sabab indungna bieu geus ngahulag ku bahasa anu garihal pisan. Nyentug kana hatena. Kocapkeun isukna di hareup kape tepasuna sidik ngiringkeun Ocih Dewi Winarsih ka jero kape. Kabeneran bieu di jalan Pamprok sarua rek nuju ka kape tepasuna. Barang bus ka jero kape geus nyampak Juliansa sabatur-batur geus ngariung. Barang Ocih jeung sidik asup cenum Juliansa nemongkeun kertas ukuran badag anu aya tulisan. I love you, Ocih, my darling forever. Ocih ngagabruk ka bebenena. Hadirin kareprok mani rame. Poe eta KPT suasanana asa beda kacida sabab di mana-mana dihias ku balon warna kayas bentukna eceng rupa-rupa ukuran. Aya acara naon ieu teh asa barareda kieu? Tanya sidik kanu hadir. Ieu teh dinten spesial. Pak, dinten Valentine ya teh. Jajakan ubelah katuhu gigireun Juliansa pangjawabkeun pananya sidik Purnama. Naon hari Valentine teh ceuk sidik rungah ringe da memang diri nama teu apal naon ari hari Valentine atawa poe Valentine. Ku abdi urang jelaskeun, cek Hendra nyamperin ka sidik dibarengan ku cenum. Kang sidik, di poe Valentine lalaki kabeh barohong ngucapkeun I love you ka para wanoja. Plak. Tak Hendra ditepak ku cenum. Ulah sok bohong ieu. Hor, kunaon aya ngambek? Hayangkan lain kabogoh akang, tapi istri akang. Cek Hendra kalah ngaheureuyan pamajikanana. Sadayana di mabok asmara kang, akang ge kedah nelpon acek Aida. Cek Hendra jat ka sidik Purnama. Nulainna ge sarua ngajurungkeun ka sidik pikeun nelpon ka Aida. LDR sidik nyampurkeun telepon aya di luhureun meja kasir. Kirining telepon di imahna Dimas disada. Aida anu kebenaran ukur sorangan di imah gancang angkat gagang telepon. Ditungtung pesawat telepon kadenge suara sidik Purnama. Aida, Nyai Aida. Kunaon Kang, manya ukur Aida. Akang gugup kunaon? Tanya Aida nembalan suara sidik anu rada arap-ap eueup bangun gugup. Wilujeng dinten Valentino. Terus salami 40 tahun. Nembe dinten ieu Nyai kenging ucapan dinten Valentine ti akang. Walon ku bahasa Inggrisnya I love you and do you love me? Bari-bari Aida ngajawab yes. Yes cenah. Cek sidik kahadirin atuh ger hadirin surak mani rame pisan.
Pakaulana sidik teh dipaksa ngahaleuang dipilih ku karawitana budede anu geus matuh unggal poe Sabtu jeung Minggu ngeusi acara di Kafe Tepas Sunda. Aduh ngahaleuangna ye aki hilap. Tapi ku aki di angos bae nya. Haleuang pasidikna. Disimbutan ku halimun diaping ku indung peuting. Lalaunan ngalayangna Sukma ninggalkeun jasmani. Aduh Sukma ninggalkeun jasmani. Ngalayang ka awang-awang rek nepangan kanu tebih. Nepungan ka urang Gunung Malati di pinggir pasir. Kakarapisan ligarna ka pendakna tacan lami. Katuru bandang daunan ka impi Kandagasari. Kembang diguru dirungrung. Sawengi henteu kawangi. Patapan henteu kalangkang raraosan mah sawarsi. Aduh raraosan mah sawarsi. Hawar-hawar sora hayam ciri parantos janari. Nu nyumput teh humarurung teng teuingeun nilik diri. Harianeun teuing kadar misahkeun anu keur asih. Kembang nganggo dihalangan ditundung ku indung peuting. Gunung geus aya dipungkur indit hate mah murilit. Duh indit hate mah murilit. Miangge da sumoreang parang tedes kapiati. Aduh nung pileleuyan. Wengi enjing tepang deui. Duh wengi enjing tepang deui. Kocapkeun peuting Valentin di hiji diskotik di balangan kota Sumedang. Maya keur suka bunga garumbira jeung hiji lalaki anu salila ieu sok ngajemput manehna. Sanajan eta lalaki teh can jadi kabogohna, ngaran eta lalaki teh Itok Rukmana ngan sok katelah dina pergaulanna mah Itok Slow. Duanana jaroget di lantai disko, bari suraseuri dina mejana geus aya 3 botol minuman anu eusina geus koredas. Diinum kuduaan. Dipangaruhan ku alkohol jeung suasana anu memang tempatna setan ngagoda. Nafsu hewani Itok hudang, komo bari nempo papakean Maya nungan saukur make baju lekbong. Saluhureun bujal pisan, kahandapna oge make ukur rok mini hungkul. Leungeun Itok sasab balid ka ditu ka dieu. Ngusapan sakapeung ngarames auratna Maya. Maya nu masih keneh sadar ngarasa risih. Terus lumpat ka lantai 2 pikeun nyingkahan si lalaki nu tambah ganas ngopepangna. Tapi beda deui pamikiran Itok mah. Disangkana supaya samemena ngalayanan dirina atuh ti babaranting Itok haripet ngudag Maya ka lantai 2. Barang jol Maya keur nyarande dina tembok. Tanda parah deui Itok langsung ngagabruk bari ngagalentoran Maya. Maya teh cicingeun dampal leungeunna ngahiuk kana pipik belah kencana Itok. Hiuk celebet. Karasa nyeri jeung peureus pikeun Itok. Nyal atuh Itok tambah nafsu berewek bae kaos Maya disoehkeun atuh Maya jadi pakupis nutupan oratna ku dua dampal leungeunna. Mimitina anjeun ngahudangkeun getih ku papakean anjeun anu minim. Anjeun terus ngondang hasrat ayeuna anjeun pura-pura embung ngalayanan kudu dipaksa sugan mah, cek Itok bari ngadeukeutan ka Maya. Tapi ngadadak di tukang leungeunna aya nu narik. Itok malik ka tukang hiuk gampleng. Pipi kenca ka Itok teh katibanan deui panyabok. Itok tepi ka ngadelik deui tetempoanana rahanyai kararoneng. Nu bieu ngahembatkeun tampilingan teh Syoreng Tayalian Aida Fitri. Ninina Maya, Aida ngarasa sieun jeung was-was sampo incuna dibabawa wae ku Itok nyantukna mah peuting harita nuturkeun tepi ka eta diskotik. Nini goreng patut syah. Cek Itok beungeut beureum kaos beusi asak meuleum bakating nahan ka amak. Tapi Aida teu eleh.
Tele gertak gewat nempas caritan itok. Heh, jajak ka Baragajul. Nah pikir anjeun eta wanoja sarua Baragajul na jeung anjeun, hah? Nah anjeun pikir moal aya nu ngalindungan? Terus anjeun bisa sangeunahna ngagadabah ngaguna sika, hah? Nah pikir anjeun pedah sok mere tumpangan tuluy bisa sangeunahna ngahina kahormatanana. Lamun anjeun kumawani deui ka imah atawa ka tempur rejengan di jeung Maya, kuring bakal nyongkel tapanon anjeun teh, bari kirim ke penjara. Eta teh anak kuring, incu kuring, gewat sia nyingkah, sacan kasabaran kuring beak. Itok ngarempot diomong kitu mah manehna ukur baeud bari muncreng ka Maya saterusna ngabeng beos ninggalkeun Aida jeung Maya. Di imah Dimas tika jeung Dimas ting hariwul bingung jeung was-was sabab anakna can bae aya mulang. Lain ieu geus jam 3 janari kieu tapi Maya can balik wae nya, cek Dimas bari teu pamajikanana. Nya biasa nama tara tapi ka jam sakieu lamun ulin ge ka mana atuh nya? Tembal tika sarua bingungna. Geus ditelepon acan. Tos Kang tapi teu ngangkat barina. Can pernah tepi ka jam sakieu ari kaluar ti imah teh. Keur kitu bel panto disada ting nong. Tuh karak balik sigana cek Dimas tika gura-giru muka kahareup pikeun gura-giru kahareup pikeun muka panto. Barang dibuka nu asup teh Maya jeung Aida. Maya geus make sweaterna Aida kusabab kaosna mah disoehkeun ku itok teh. Maya tika geus muncreng rek nyalekan ka Maya tapi Aida magat kalima. Hapunten minantu, mama anu ngajak Maya jalan-jalan. Akan ieu teh malam Valentine janten mamah teh hoyong ninggal suasana kota Sumedang di wanci wengi. Sakantenan we jajan batagor sareng Maya tah ieu sakantenan ngabungkus tahu Sumedang sareng leupeutna. Masih panas keneh raos geura. Kedahna Maya apal waktu mah cek Dimas. Muncreng ka Maya, Maya rek ngajawab tapi ninina miheulaan. Harita ge Maya mah tos ngajakan wae uih sep mung mamahna betah keneh da mani rame ningannya di kota Sumedang teh. Teras we jajan heula. Hebat mah hebat. Mama suka-suka tapi ngaganggu istirahat kami jeung nyeun kami hariwang. Tinggal tuh tika, tetiasa bobo sabab mikiran we Maya. Cek Dimas. Jadi nyorongot teh ka indungna. Alah bade kumaha mamah hariwang ka kuring jeung ka akang. Mamah ukur ngudag kesenangannya lira. Cek tika kalau milu ngengklokan kanu keur amek. Mamah kan ngajarkeun Dimas supaya ngadalikeun kulawarga tapi mamah mana disiplin mamah. Mamah kalah nyontohan henteu bener. Dimas tambah jadi amakna teh. Nya, ongkoh palai dihormatan tapi sorati ka ngadadak eureun sabab Maya ngadadak nyentak. Gandeng, jarempe. Hayu nini. Urang ka kamar Maya weh. Maya ngagandeng Aida diajak ka kamarna. Dimas jeung Tika reuas ka cida sabab teu nyangka lamun Maya bakal malik melaan Aida. Duanana ukur ting olohok, teu ngarti kana naon anu geus kajadian. Di kamarna Maya ngadiukeun Aida di ranjangna, manehna mah nyuuh dina lahuneun Aida. Dina lahunana Aida nu jadi ninina. Cipanona murubut bedah maseuhan pipina. Nini, Maya teh gadis nu goreng. Maya teh jahat. Maya remen ngahina Nini. Tapi Nini kalah kamalasku kanyaa. Segruk Maya ngaguguk ceurik dina lahuna Ninina. Aida ngusapan buukna Maya pinuh ku kadeudeuh. Su ulah sok ngahanjelukeun kanyaa anu ku urang dibikeun tur ditarima. Nini memang nyaa ka hidup datos kitu sakadahna. Margi hidup teh pan incu Nini. Cek Aida bari nangkep sirahna Maya.
diusapan lalaunan. Dina kayan kitu ketrok-ketrok dihareup imah. Aya kadenge suara panto diketrok ning nong beli sada. Maya jeung ninina ukur curing hak tapi Dimas jeung ti kamah langsung we muka panto. Saha deui nu namu wayah kieu teu apal waktu. Nya Kang, saha sih? Bareng dibuka nu ngajanteng hareupeun panto teh si horeng mah saurang nini. Lain nini sinya saurang awewe tengah tubuh umuran 50 tahunan lebih. Di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Punten ieu teh bieu teh ngudag-ngudag Maya jeung eta jeung ninina jeung Acek Aida. Da tadina bongan mesen awug mumpung ieu hanet keneh. Sep. Tah ieu Neng tah kurawu di nyandak hanet keneh sok jarajan heula mending ge. Dibungkuskeun teh Kang Acek Aidana atuh sakantenan diborong we atuh ku Asep. Pohara pemirsa. Si oreng nu norojol teh tukang awug bisa ruwiti ku dongkapna tukang awug urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sarena lalakon jaga riksa kebon bagian ke-8 cag urang teudeun heula dihandelem sieum gesan sampeureun. Urang tunda heula dihanjuang siang gesan alaeun urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia mancos satia ngadangkeun oge ngarojong kana bedaran-bedaran dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina kawalyaan nya. Barokahan kasinugrahan amin ya rabbal alamin. Panginten sakitu heula nu kapihatur akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.